Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping dulur-dulur sadayana. Salam sejahtera kanggo urang sadaya. Alhamdulillah dinten ieu urang tiasa ngumpul babarengan dina acara anu istimewa nyaeta Milangkala Mobile Legends anu kadalapan. Ieu teh lain ukur milangkala tapi oge mangrupa bukti tina dukungan sareng cinta ti komunitas Mobile Legends anu luar biasa. Hayu urang sadaya ngamimitian acara ieu ku muji syukur ka Gusti Nu Maha Suci. Mugi acara ieu tiasa janten pangalaman anu teu hilap bari nambahkeun sumanget pikeun urang sadaya. Tema dinten ieu nyaeta Legends Never Fade anu hartina kumaha pentingna pikeun tetep sumanget sareng ngahargaan unggal perjuangan boh dina dunya game boh dina kahirupan sapopoe. Dinten ieu urang bakal nyaksian loba kegiatan menarik. Anu kahiji nyaeta pertandingan Mobile Legends Professional League anu tiasa disingkat MPL. Anu kadua Mobile Legends Southeast Asia Cup anu tiasa disingkat